lumayan sakit mis panen deh lumayan duitin ya kintalan ya boga tanah lah pare coba orang boga sakit orang teh alah naon teh biasa we meng gimana mana biasa ya kenal kontrol ieu sawah nyatu panen teh panen anjis tadi kayu sawah nanti asli nanti sawah di dinya teh tang tuh wah tinggali yang benul banyak pakai kieu teh seberapa hektar ieu kurang lebih mah ya 100 hektar mah ieu ya aslina di dinya teh heeh asa teu mungkin aing mere mere saha nah cek aing menyawa mah dasar si C RTC menyawa mah di mere deui ka mah mungkin aing da kira hayal ya sakit kitu nama lah doakeun teh doakeun cing geura teu boga amin amin teh cing geura teu boga amin dah mana aing guru bukan nama amin berarti dari putih anjing penjelasan pakai kieu parah tinggal di mengnya wah agak kieu yang komplek ke tidak itu di lapang futsal meng biasa weh ya biasa weh hu ya tuh di atuh ah curhat weh curhat biasa garang laki betul ya tinggal itu maing tadi panen teh anu tadi sawah lega tadi panen gini tadi panen sayu sawana teh dengan teuing ki RT ah hanya sawah komeng nyahueun ieu usahanya meng tadi geus carita batur anjing kalau ragjak si RT bisnis naon enak urang teh bisnis si denok teh kerturun turun berok turun kanang kerturun kanang oh teu payu turun sia teh jelas turun berok meureun ngarti ya turun boy teu jelas ka RT ngomong teh kan nyaos teh aing RT mah kudu jelas heeh yang kudu itu hang yang nyar di piduikeun ganti gitu ganti video ieu nya ganti pacabakan teh aya orang boga solusinya nya aya solusinya naon teu ngukut naon teh nya marmot cik aing ge tuh tinggal di tahu mesti nyebut marmot tinggal isuk sore duit kurang duit coba tinggal nya cik aing mesti duitkeun marmot teh baik orang jual murah lah tahu anak si denok lah mending jual si denok belikan marmot ya teh orang teh kan jual heula eta naon lar ka si denok nya coba balik lah ya sudah kemana yang rabrak abu lagi bulan kunci kebodohan gitu ya keturkeun nya terus dong balik ke diri teh nya